Udin, Mohon mak, iya kasep bagernya pangmeserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Teu Bu, sumpah abi mah ameng ka mana? Abi teh nuju di jalan Bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon. Naik bus, paling engking Bu. Uina ka bumi nyedap sangu nama. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ninggang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta keneh. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras keur awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh tingali cacingna paeh kan? Mohon Bu Guru. Tah lamun kitu cobi Udin jieun kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas dina cacingan Bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelum maneh mah. Mana datang-datang ujuk ngomong-ngomong sebelum. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin ningan gambarna awana-awanan. Nah, emang kemarin nginjem si dinaon anu judulna naon kitu Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh CD Cleaner. Dari Telkomsel. Jora. Hei, kadea gara. Naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB. Nyaho aturang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan Urang ngerek nanya ke maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa orang BMW mah? Naon cing? Di Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon mak? ku naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideug. Tong salah mak, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sidah Nudin anu digideg-gideg nangan angin serangan bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Pokokna mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan izin atuh Pak. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh Pak. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya Panya. Kela Bu. Sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh Bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi Nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu Bapak? masalah nama Ibu, ari Ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngaranna teh sentek tah. Urang masuk dijieun ulin da, diajelang-ajelangan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun beurit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana reka mana keula atuh kan mana can ngobrol jago mana teh naon. Sorry, saya mah rek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng, Iya Pak. kunaon maneh teh meresan ruangan Bu Devi? Mun dipebalatak kitu. Ini Pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim ah Pak. Nah, kunaon gitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi Bapak. Dari Telkomsel.
Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah. Diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus kumaha atuh carana? Carana gampang. Kahiji, eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua, takol eta duit ku palu. Anu katilu, buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeahna I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Bapak, udah nayang kalian cipa. Oh, hayang kelenci. Kela atuh, Cik, kurang pamelikeun ku Bapak nu alusnya. Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Ah, nu mana we da orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, mau melaporkan kebakaran Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200 Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dieu atuh eta mah. Mohon kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Ki atuh sekarang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh Jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor geus pamelikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah temen tanah naon? Ngan abi mah kesel hungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun Bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralun upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Ngeeta Pak abi teh kesel diwariskan banget goreng. Patinnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok kelempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe, Dok. Kumaha carana nya, Doknya? Ah, gampang. Kieu we ye, teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan Bapak kulemnya. Oh, gitu, Dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah, Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon kitu jerona ieu teh, Dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, Akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami deui nya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan merpati. Saya atuh kitu mah nya. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun Bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh gitu, upami telepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Sanes 3-1. Kela Kang. Nah aku naon eta jelema gigireun urang bet seseriannya. Siga nu budeg geus puguh urang mah keur ngarobrolnya. Karunya nya maneh teu bisa ngadengikeun urang ngobrol. Padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun. Tong naik tiang listrik di Cilabu. Alim Dok Alim mau turun abdi mah ngeunaheun di dieu mah. Ayo turun. Mun teu turun sok disuntik geura. Ayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah teu gelo, Pak. Sumpah teu gelo abdi mah waras. Ya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Ya, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah tinggal ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun ieu nya. Tuh, tingali koinna bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya.
Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya. Tuh, tingali. Wah, bener eta tangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan mana orang Jepang euy. Cik, mana orang Indonesia? Gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laler heuh. Nya, Tingali ya. nya. Terus rek dikumahakeun eta laler? Ah, tingalikeun we. Kuringan saukur boga bedog si cepot. Tingali ya. Gening, lalerna hirup keneh. Tuh bisaeun orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Jung. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago kumaha? Nya tingali ngan saukur 2 sebetan eta laler geus disunatan kurang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana abus ka eta karumunan eta jelema teh. Kala. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, nya euy. Bisaan maneh. Cik urang cobaan. Aduh, punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mohon Kang. bapak teh leres bapana ieu nu katabrak. Leres, Pak. Nah kumaha gitu? Siga nu reuwas. Uguh we Pak da abdi mah reuwas da nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen kadio emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Udin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian? Buru. Emping naonnya euy? Taluk, lieur ah. Taluk? Heeh, taluk lah. Bodoh. Emping sieun 2B. Sok eneh di deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV? Daun Nata Negara. Alah, terame ya. Dauno Kasino Indro. Belegu kah? Dari Telkomsel. Udin, naon emen? Cik, orang rek nanya, sato naon anu pang sehat-sehatna? Apa tuh? Eta, 1, 4 sehat 5 sempurna? Salah tuh. Oh iya tuh, satu. Aku sayang ibu. Eta mah 1 atuh. Maksa pisan. Sato naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calana nu ngepas cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus nyitak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Da kabeh ge orat Aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Lieur Taluk? Teuing teh nyaho. Taluk? Heeh. Kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Saha jenengan teh? Waska. Dupi alamat di mana? Di Wastu Kencana. Tah, pada melan naon? Wasrey. Penyawat? Wasir. Moal was-was gitu lah lanong di dia. Wasalam we lah. Dari Telkomsel. Udin. Naon, Mang?
Eta ulah ulin di sisi jalan, Din. Bisa mobil. Ayo kasabet di. Ente mang, Udin mah ulin lagi di tengah jalan dah. Dari Telkomsel. Barudak, Mohon Pak. bari ngadaguan hujan, ayeuna kaharep saurang-saurang bari nyanyikeun nya. Mohon. Sok, Udin heula kaharep. Din kaharep Din, nyanyi. Abi, Nya. bangun tidurku terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Hop, Jung, Udin, mana balik teh heula? Dari Telkomsel. Sige, naik angkot. Ayo mang, kabawa batu. Yo. Mang kiri, tadi dia. Hop. Ayo ongkosna mang, angsulan. Di mana, Jang? Di rerencangan Abi. Dari Telkomsel. Yo, kan Bapak Wing mah jagoan sih ya. Bapak Wing mah polisi kan, kamari oge nanggep teroris. Nya jagoan kena Bapak Wing atuh kan tentara, kamari oge ngahukum mati teroris. Nya Pak jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da aya nage can katewak. Nya jagoan Bapak. Sok barudak kaparayun saurang-saurang sebatkeun lembur timana hobina naon oge nami ibu sareng ramah hidup. Sok amin. Nami Abdi Amin, lembur Abdi aman, ibu Abdi umun, bapak Abdi emen. Pindah. Sok ayeuna giliran kamu sayang Udin anu kasep sok mangga. Nami Abi Udin Ujang. Lembur Abdi di ujung. Ibu Abi Ajeng. Bapak Abi loba pisan. Nah, ari ngaran bapak bet aneh loba pisan. Semuan Bu Guru. Pugu we bingung dah unggah wengi Bapak Udin teh gentos-gentos we. Tadi wengi we geus gentos deui. Malihan nu ngantosan di luar ge seueur. Dari Telkomsel. Saatnya Cangihkan. Dok, ibu kerusuh ya 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa teh nyabut waos 2 sekaligus dina waktu 5 menit, Dok. Wios tadi bios oge, da pasti kiat. Mangga. Cobi, nu mana nu karos teh? Iya waos pun lanjut. Ari cacing pita jiga naon, Met? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mo? Sapertos sawah, Bu. Pih, Ari tadi si Imang tukang kebong cunihin ke Abdi, tapi saurang mah dibeorang ku papi ya teteh. Nah, kunaon gitu? Pokoknya mah cunihin ta ya teteh, terus campelak kadunungan. Nah, laras ya teteh dibeorang ku papi. Nah, ada papi mah teu rumasa tutah titah nanaon kasih Mang teh. Kan tadi rumasa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri, jeung asupkeun manukna. Sakitu. Nah anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya OR itu orang sukses. Betul Bu, ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses, Bu, jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya Bu? Malah celaka, Apa pekerjaan ayah kamu? mencuri kolor. Kernaon Jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungahan, Pak. Memang si Udin di mana gitu? Di lebat dia drum. Pak, upami Abdi ngelakukan sesuatu kejahatan, dihukum teu, Pak? Nya dihukum atuh Neng. Upami Abdi teu ngalakukan sesuatu, dihukum teu, Pak? Nya moal atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nya moal dihukum. Naon ari kitu mah? Abdi teu acan ngadamel PR. Pak Ustad, nuju sasi saum kieu bade angkat ka mana, Tat?
Jang, biasa we dengaran lagi Ustad. Bade itikaf. Naon Pak Ustad? Itikaf Jang. Rek ngilu. Hayu. Ah moal Ustad ah. Engke we bulan Agustus ngiluan domba kap. Dalil, Naon? naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggi deun duit. Ari loket? Ari loket mah paranti nyimpen artos. Terima kasih Pak buat wawancaranya. Iya. Semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali Pak. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Maaf kalau boleh saya tahu Pak, Bapak punya email Pak? Oh, email ya? Betul Pak. Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ya, mana lamarannya? Ini Pak, CV-nya? ini CV-nya Pak. Oh iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Terus foto kamu mana? Ada? Oh ada Pak, tapi ini foto adik saya Pak. Gimana kamu teh? Kan yang mau bekerja teh kamu bukan diri kamu. Gak apa-apa Pak, saya kan kembar Pak. Saatnya Canggih Guard. Kang, sudah tuh Kang, biarin aja, ada sudah takdirnya gajah itu mah mati. Jangan ditangisi terus atuh Kang. Iya Pak, padahal gaji itu teh saya sudah urus dari kecil. Tapi kenapa ya sekarang teh dia teh mati ya Pak? Duh. Ya udah atuh, tong ditangisin wae, jangan disesali lah. Saya mah bukan menangisi si gajah itu Bapak. Jadi apa atuh ditangisi teh? Iya, saya teh bingung. Kumaha cara ngagali kuburan gajahna badag-badag teuing. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak Pak, aku gantung sama orangnya. Ku pelem-pelem nang ngagere ceuli, aya Dian Sastro ngaliwat dewek mah cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam kemis peuting kamari, dewek teh keur sosonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hotna tah. Karampa aya bulu hayam, terus dikorek-korekeun kana ceuli dewek teh. Aduh, bakating ku pelem teu karasa eta ngagere ceuli nepi ka subuh. Ari maneh kumaha Dun euy? Ku pelem-pelem na ngagere ceuli, 2 poe 2 peuting, anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kaen caparat kanu katuhu euy. Mbak, beli dawetnya Mbak? Sampun telas Mas. Iya, memang harus pakai gelas atau Mbak. Mboten wonten Mas. Betul, memang saya suka pakai santan Mbak. Dasar sinting Loh, kok tau nama saya Ginting sih Mbak? Dasar wong edan. Wah, Mbak betul lagi, saya memang dari Medan, Mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener, saya orang Batak. Dasar budak. Ya, itu Mbak. Selain cendol, saya memang suka gudeg. Nah, didinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sangeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan Pak, ngan hanjakal. Hanjakal kunaon atuh? Muhun Pak hanjakal abdi teh ningali aya bapak di dieu. Den, Lan, cik panganterkeun hayam ka alamat ieu ya. Ulah salahnya. siap Bos. Kang Deden, itu hayam nak kalabur. Mana? Kan bae ada mau ke mana-mana. Pan alamatna ge di saku urang kene.
Nah, kuring teh beut hidungnya, Pak. Apaan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hijinya, Pak? Ya, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adilnya Din hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu hiji. Heeh. Ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun Din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Ini sekaingetan pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekotna asa can ngasaan ngarasaan Sri lamot biweteni Nya Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kanu poek. Ayo atuh ini yo. Ulah tuh cium dewek ya. Ini kumaha rasana Dan men, tapi kayak anak nih rasa teh aya nu melagdi nanti kalau uing puguh nini ge kerewas ya teh. Untuk palsu nini loncat ka mananya? Saatnya Canggih Guard. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah Kang, lamun disimpen na akuarium teh diudag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah diical cepat. Hiji bumi tipe 3 genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi cakap Jalan Setiabudi, pantol sareng jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun, kuncina tinggal nyerat di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung, sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun, tempo ye urang beli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Kela, yang naon bro itu teh bro? Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, Pak di ITB teh naon? Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa, naon sok? Institut. Ya. Institut. Ari cek maneh naon? Aduh, piraku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe, sanu hitut eta nu ngambek. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya, saha ngaran teh? Aduh, Pak, isin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun, saha ngaran teh? Sumuhun, Pak, nami abdi teh isin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era, pok sebutkeun, saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah, nami abdi teh isin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngahareukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan segala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi, saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler, isin. Dan memang nami abdi teh isin. Lengkap nama Isin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Reka mana atuh Mang? Kita tadi hulang-hulang wae. Reka rumah sakit itu. Tapi jalan poho deui. Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa gitu, Jang. Apaan kayak Mang kata berak tuluy diantarkeun ke rumah sakit.
ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge rusak. Aduh, kumaha atuh ieu teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akang tos teu kiat ya, Neng. Ah, mangga wae atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu ku Neng dikuncikeun. Kumaha upami jendela oge ditutupnya Nengnya? Oh nya atuh Kang ku Neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah urang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha upami urang teh dilebet simut wae yuk. Hayu akang kasep. Tuh, Neng, tingali. Sayanya aja makang. Biasa urang dina tempat poeknya, Neng. Tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Keke, ari Cep kumaha? Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tiap bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tiap bumi. Nanaonan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya Cangihkan. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek teuing ka bioskop sareng akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum. Panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Euis, isin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ame tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Udang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna kieu Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nyeri mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Daniel, Naon, Jack? boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah ka maneh Nil? Nah, karunya kunaon gitu, Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi weh teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Mangga Kang, pergi kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Doel Sumbang, Sheila on Seven, atanapi naon sok? Abdi mah periogi kaset Sheila on Majid, sareng kaset karaokena ceramah Agim, nu mawi ayan teh di dieu nya. Barudak, Iya, Bu Guru. ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui, kengeng teu?
Oh, papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papa mah. Rela mamah mah sok we pah. Ah, mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa? Mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Nah, syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabingbing ka mama. Mohon. Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. Mohon. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare ngadon nita bapa sorangan deui. Atuh Pak pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeut nya. Pak, abdi bade naros ya Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan Pak. Mang, kopi susuna hiji, Mang. Sakedap Jang. Make es teh Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang Bapak. Kutang saha? Eta kutang nu biemeh. Mang, becak mang, Ka mana, Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu, Neng. Mang, tos we di dieu. Ah, Neng betliren di dieu, dina tempat sepi deui. Kan Caringin mah tebih keneh, Neng. Ah, nyaos we mang di dieu. Ya artos mah, nuhun nya mang. Nah, si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tadi ge geus curiga. Nah, bet eureun dinu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang becak. Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut eta mah cekes, nyekes gasulin teu suka jadi bari lempang. Burung ngali Ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngurek di Cileunyi, mapai-mapai galengan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar geus pada larang, menang belutna oge meuni sakarung euy. Ah, teu sabaraha atuh sakitu mah. Malam Jumaah kamari mah kuring lempang sorangan di asana gede. Jabah hujan ngaderincik. Nah atuh keur kitu teh burudul teh ti palebah astana teh. Kuring diudag kunti sabatalion. Barudak? Jik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Tah ayeuna upami peuting. Siap, Bu. Upami nangtung? Iya. Bener. Ari hebat. Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Nah, Ibu. Bodoh maneh mah. Pintar Ibu mah. Geus cicing ah. Kesana. Ih. Jempleng. Galing. Ah. Ih. Aduh Cece, pun lanjut teh ulina teh kalau lokalisasi wae pada mana teh. Nah, atuh menikah dinya wae. Nah teu dicarek. Dicarek mah dicarek, tapi dah kumaha. Meni tiap wengi kalau lokalisasi teh. Nah, ari cece meni sigala laki hidung belang wae atuh teu boga salaki teh.
nya eta tiap wengi ka dituna teh. Nah, bisa gitu. Narek naon atuh kadinya teh? Nya ngajemput abdi, apaan abdi mangkal di ditu. Mang, mesa lotek mang. Sabaraha hiji jang? 10 bungkus, nu tilu lada nasi seueur, nu tilu deui henteu lada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tilu deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, Mang. Anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui Mang engkona seueuran nya Mangnya, dua teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Aing mah kajen tutup dagang lotek teh. Pak Lurah, abdi nguping wartos. Pak Bupati bade dongkap ka desa urang saurna. Lis, sadiakeun we endog 2 bongsang. Terus da biasa noge ari inohong mah datang ka urang teh mun teu minta hayam minta endog. Da ari sapi jeung domba mah kan eueuh nu boga kan di dieu mah. Da sanes nyuhunkeun endog, Pak. Saurna mah bade marios pangwangunan musola di desa urang, Pak. Heeh, endog ongko, Lis. Lurah, Iya Bu Wali Kota. ari musola di desa ya sabaraha? Sekedap Bu Wali Kota. Lis, sabaraha Lis? Musola di urang Lis? Ayo 4, Pak Lurah. Aya 4 Bu Wali Kota. Terus ari madrasah aya sabaraha Lurah? Sekedap Bu. Lis, sabaraha Lis madrasah Lis? Aya 2, Pak Lurah. Aya 2 Bu. Ari Pak Lurah nyaho naon? Meni kudu nanya ka juru tulis wae. Cik ayeuna kuring nanya, ari ngaran Pak Lurah sorangan saha? Kela sekedap. Lis, ari ngaran saya saha Lis? Jang, kunaon make jeung kokorondahan di rel kareta api? Mabok maneh teh? Muhun, Pak. Abdi teh nuju mabok, Pak. Dah jangar pisan, Pak. Aduh. Nah atuh make jeung kokorondangan di rel kareta api, bisi katabrak ke datang kereta api gerak. Lain katabrak Bapak cik dangukeun ngiranya ku Abi. Abi teh dipiwarang kupun Bapak nya tah manarkeun kenteng ngan Abi teh teu nepi-nepi. Nah taraje teh panjang-panjang teuing nya ya teh. Eta mah lentar aja Jang, rel kereta api. Ari Bapak anu mabok teh Abdi atan api Bapak. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon? Tara kebeli beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Pak Ijo, kamu tadi makan kacang di sini ya? Bener Pak. Kenapa kok kulitnya dibuang di lantai? Emang kulitnya dimakan juga ya Pak? Kuring rek nanya. Naon? Kadahara naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pangharamna? Babi nu ngandung babi deui nya, tapi teu boga bapak. Hei, kamu maling domba ya? Sanes Pak Polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Siang aku. Kamu maling dombanya? Mohon leres Pak Polisi. Nah, gitu atuh ngaku hari jadi maling mah. Kamu maling obatnya? Henteu Pak. Da abdi mah ngan malingan hiji Pak. Cing sumpas ya. Maling hiji bener? Mohon Pak. Da abdi mah malingna ngan hiji. Indungna hungkul. Ngan ieu we anakna nunturkeun tiluanana. Mana sabar kali mandi ya? 3 kali Pak. Hah? Iraha bae. Kamari isukan jeung pageto Pak. Hari ayeuna? Ayeuna mah Sabtu Pak. Duh, ngesulin di mana Ti alun-alun atuh. Naik ieu naon ngaranna teh menara kembar anu di Masjid Raya. Bejana mayar eta teh. Sabaraha? 2.000 perak. Coba lipna naik turun. Aduh, ngeunaheun pokona mah bisa ninggalin naon. Oh, bisa tuh 1.000? Bisa. Naikna kana lip nya, ngan turunna ngarag-rageun maneh. Bade.
Naonkah yang hidup teh cu? Kieu Ki, kuring teh keur bogo ka hiji awewe. Gampang. Pek hidup kudu mutih. Syaratna naon wae Ki? Anjeun kudu puasa mutih. Dahar sangu bodas, dahar endau bobodasna, make baju bodas, pokoknya ada bodas-bodas weh. Tah, terus nu terakhir Ya, siap Ki, siap. Naon? Nu terakhir naon Ki? hidup kudu mawa mercy bodas hareupeun eta awewe. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Kamu mabok ya? Iya Pak, nih tadi habis minum sama teman-teman Pak. Minum berapa botol kamu? Sampai mabok kayak gini, ha? Cuman 2 botol Pak. Malu-maluin bapak saja. Bapak ini nih waktu dulu minum 4 botol kagak mabok-mabok. Itu minuman dari barat lagi. Wah, jago juga tuh. Emang muda dulu minumnya apa Pak? Bentar, bapak pikir-pikir dulu apa ya? Oh, kalau nggak salah, nama minumannya adalah mineral water. Saya ini sudah kapok bawa mobil truk lagi. Kenapa kapok Bang? Nah, kemarin aku bawa truk ngangkut motor, dirampok juga. Ngangkut baju, dirampok juga lah. Ngangkut pasir, sama juga dirampok. Pokoknya aku udah kapok bawa truk lagi. Oh ini Bang, Ayah, kalau bawa truk ini nggak akan dirampok Bang, dijamin. Jadi supir mobil apaan tuh? Mobil sedot tinja. Saatnya Canggih Guide. Dasar tolol, mun mabok teh ulah di jalan atuh. Nah betul didinya ada tolol. Sakit ngebut, nabrak tekena. Assalamualaikum. Araya? Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamahnya? Mohon, mamahna ya teh? Saya, mamahna nuju ke Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Hente, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Halo? Halo? Iya, di sini dengan layanan gawat darurat. Dengan siapa di sana? Aduh maaf dokter, saya khawatir sekali. Ini anak saya nelan pulpen sampai ke tenggorokan. Gimana ya Pak, tolongin saya. Iya. Sebentar lagi petugas kami akan segera datang ke sana. Iya, terima kasih Pak. Untuk sementara, apa yang sudah Ibu lakukan, Bu? Ya untuk sementara saya nulis pakai pensil dulu. Abis pulpennya ketelan anak saya. Sujang, kunaon beca sarianen loba hudang peting. Mun aya kahayang gewat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge. Mun aya kasusah, kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang, kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Tadi Abah waktu ngalabetan soal ulangan. Soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawalar Garut. Tah ku kituna Ujang ngadoa sangkat ibu kota Jawa Barat teh ngali ka Garut. Naon Pak, ningalikeun wae. Henteu, kieu Jang. Bapak mah ngarasanya we eta duit di beuleman kitu. Coba geranya lamun sapoe beak 2 bungkus we. Pan sabulan teh geus 60 bungkus. Terus ayeuna rokona sabungkusna saeutikna 5.000. Nah, sebulan teh meureun 300.000. Satahun geus sabaraha coba Jang? Komodi 10 tahun.
grapek hitung. Mun eta duit dikumpulkan, buah bisa kabeli imah jeung mobil. Ari bapak ngarokok teu? Henteu jang, dati bubudak ge bapak pecan pernah ngarokok. Oh, bapak kada mobil? Boro-boro jang, boro-boro mobil. Rorompok ge ngontrak keneh jang. Abi mah mobil gaduh, rorompok ge tos gaduh, Pak. Din. Naon, Mang? Kunaon sih lain teh cicing bet ajurug-ajurgan wae atuh. Pugu Udin teh tadi teh nginum obatnya terus kapohoan tadi kocok heula. Geus we Udin teh ajeng-ajengan dikocokna beuteung. Daniel. Naon, Jack? Adi geura. Naon Cenah maneh kungsina nyojin. Ari bungkulkeun nama mah acan. Kungsi sote nemjo eta we pakaianana. Wah, sia. Kumaha rupana? Biasa we, aya nu hidung, aya nu coklat, tapi lolobaan namanya nu warna biru jin teh. Wah, hebat mah di mana eta ninggalin nu kitu? Di Camplas. Jang, mi HP kuda sakedeungnya, mang reka cai heula ya. Ali mah sieu nyongot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieu nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal asin kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur. Da kudana bager. Nah, tuh mi warang ditungguan ku Abi. Aduh, kuring mah hari masang nomor buntut teh tibalik wae. Nu kamari keluar genep 7. Pasti masang 7 genepnya. Lain, kuring masang 42. Dibalik kan? Duh, tulung uy. Dunuh. Dudung tuh, butuh buru-buru. Tuh, kubu Nunung. Bu Nunung nuju udur. Kubu Yuyung juk. Bu Yuyung nuju murkusunu. Nunu. Nunu nuju udur huntu. Ku Mumun tuh. Mumun busung. Ku Bututut. Bututut tuh full bulurung. Ku Dodo. Geus bisi monyong. Wis, Iya, Kang. kadieu geus kedap. Non, Kang. Cik pang nyeborkeun kembang tuh di buruan. Harari Akang. Tempo, Kang. Di luar teh kan keur hujan. Nah, ari mana di tetah teh make payung atuh, tuluy cebor kembangna. Enggak gelis, bager kanya anak mama. Sok atuh geura leueut obatna, meh gancang cager. Ali mama, obatnya sieun pahit. Moal atuh moal pahit, raos obatna coba rasa jeruk manis. Sok coba geura di leueutnya yuk. Mama, cenah rasa jeruk manis. Tapi nah obat pahit ya mah. Muhun gelis, ieu mah tablet rasa jeruk tapi cangkangna. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Hamis, di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Abis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita. Obrolan berit awewena. Ya, mana geus nyaho ka boga urang nu anyar can? Wah, geus boga nu anyar euy. Cik kenalkeun atuh. Hese lah mau kenalan mah. Tapi udah mau foto nada. Ya tinggal dicoba. Kumaha? Kasep jeung rada gereng nya awakna. Wah, gagah pisan.
Iya mah atuh lain bangsa orang. Nah gitu. Iya mah ngaranna lalai lain beurit. Manehna ngakukeun ka maneh naon? Da ngakukeun ka kuring mah beurit tuh gawe jadi pilot. Anu teu boga teu ka pilot coba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun maneh mah onta? Nah kunaon kitu? Eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge. Naon? Bobogaan badak kalakah jadi dina irung. Nyalira wae neng. Mohon Kang. Ninggal foto saha neng ke Bogohnya. Bangun nu sedih kitu. Nama diputuskeunnya. Sanes Kang, sanes ka Bogoh. Sarang teu nembe diputuskeun abdi mah. Bali abdi mah nuju milari. Aduh, alasan atuh pami kitu mah. Alasan akang oge nuju milari istri ya. Nu leres Kang? Muhun, sumpah. Ngomong-ngomong eta foto saha atuh nu salares teh? Meni gagah tur kasep kitu. Akang mah janten minder. Iya mah. Foto abdi serta acan operasi ganti kelamin Kang. Nyi orang Sundanya. Mun. Hari kawan aja Sunda mah moal kapalingan najan di alak Paul ge tetep we arapaleun lantaran aya ciri khasna garelis tur aram mucuy rupana. Nini geuning apal yan abdi teh orang Sunda. Pasti kata wisina rarai abdi nyaninya. Lain euy, tapi kata ratina urut wesena bau jengkol. Kang, cik punten masih arep paku sakilo. Mangga. Bada dibungkus wae. Ante dituang di dia we Kang. Kumaha dok? Si Neng teh peura dugi kata aya pisan sorana sadaya obat terus dianggo tapi anger keneh dok. Kieu ieu teh nya Den. Salares nama sumping teh kedah ka dokter THT. Ari ieu kasim kuring psikiater. Tah ayeuna mah kieu atuh nya urang landungan we ku resep psikiaternya. Mangga atuh dok. Tah kumaha carana dok? Urang terapi we ayeuna mah garwana. Engke wengi uih ka bumi jam 3 nya bari nyenak hiji istri nu herang mencrang gerasoknya si Neng teh bisa tiasa deui nyarios aya soraan geraho. Isuk-isuk. Ibu-ibu anu bade ditimbang enggal ka posyandu. Sakali deui ka ibu-ibu anu putra-putrina bade ditimbang enggal ka posyandu. Berangna Ibu-ibu warga RT 10 dihaturanan enggal nyadak bakaran. Sakali deui ibu-ibu warga RT 10 dihaturanan enggal nyadak bakaran. Sabangsaning awi pakebu kasur atanapi gagang sapu. Margi ibu-ibu di RT 11 ngajak deui tawuran. Hei, dokter, tolong periksa saya, dokter. Saya ini punya penyakit apa, dok? Sebentar, Pak. Saya periksa dulu ya. Darah normal, detak jantung normal, kolesterol pun normal. Coba tarik napasnya, Pak. Penyakit Bapak itu banyak, Pak. Tapi yang paling terlihat itu stroke, Pak. Aduh, dokter, bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak aja aku udah gak kuat. Pak, iya abi bade ngintun surat ke Palembang. Mangga, kayak orang timang labunya. Waduh, kedah ditambihan parangkona, Bu. Naha? Margi beratna langkung teuing. Naha lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanah pita acan, Bu? Nikah mah parantos 2 kali. Nanging 2 nana ge henteu lana. Nu kadua mah nembe pipirakan 2 minggu kapengker. Nyuhunkeun di parios, bilih kakandungan tipun lancek anu nembe pirak. Mangga atuh sok naik anu dipan. Urang pariosnya sok ayeuna mah laanan raksukanana. Tapi dokter, dalah sareng salaki ge abdi mah ari ngalaanan baju lampu teh kedah dipareuman.
Daniel, Naon Jack atuh? engke sore Persib ngelawan PSMS ya. Oh, tak rame sih kana tah. Mana nyekel mana? Urang mah nyekel PSMS patina. Ongko cenah mana teh bobotoh, Lin? Urang teh bobotoh. Nu matak urang nyekel PSMS teh ku sabab kuring teh bobotoh. Pan mun PSMS dicekel ku urang mah mau bisa ngelawan. Jadi Persib bisa menang. Imah, sebelum aku mati nanti, aku ingin berpesan padamu. Iya bang, apa pesan abang? Aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggalanku nanti. Abang ini, kan Harun itu musuh berat abang selama ini. Apa abang rela menyerahkan saya kepadanya? Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami 30 tahun bersamamu. Wilujeng sumping akang, bade pesen naon? Aya lotek bu. Aya. Pesan itu 2 porsi. Porsi ageng atanapi alit. Porsi ageng we bu. Sabaraha cengekna? Nu hiji 2, nu hiji 10. Nganggo kangkung? Nya. Nganggo waluh? Muhun. Nganggo engkol? Sip. Bade engkol ti Cina atanapi asli Jepang? Nu mana we lah bu. Kacangna bade direndos atanapi di blender? Kumaha sia we bu. Kacangna setengah mateng atanapi mateng? Goreng singgaring ibu. Nganggo goreng bawang teu? Make atuh kesebelan. Dibungkus daun cau atanapi di piringan? Di piringan we lah bu. Lisahna margarin atanapi lisah kalapa bapak? Jalantah we kuya lah. Hatur nuhun pasenan katampi mung teu tiasa dicumponan. Nah, aku naon atuh? Geus lila-lila geus ditanya kieu tanya kitu teu dilaksanakeun. Punten pisan teu tiasa kumargi teu acan aya jalantahna. Radio, orang rek cerita sia, bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digantungkeun aceli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh. Udah geus maot. Iraha maotna? Nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keindahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku endahna dugi ka teu tiasa digambarkeun, Bu. Daniel, naon Jack? Adieu geura. Cik pang ngabahasa Sundakeun. Kalimah lagi bangun, polisi tidur. Keur hudang, polisi sare. Asa teu puguh euy. Ah teuing sarua urang ge lieur. Oh, hari eta bohlam nu leutik sabaraha? Hanya eta mah ngan gope ah. Gope satingtong we lah. Kok? Nya bisa teu? Hanya, oi kagak ngerti ah. Apa itu satingtong? Hari gope naon? Gope mah 500 ah. Satingtong oge 350. Bu, atos tuangna cik etang bu. Tuangna sareng nanu aja? Gepuk hiji, bunya 3.500. Hon, sarang tempena hiji 500. Sanguna hiji. Sangu hiji 1.500. Mahal teuing ibu, sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan bu. Naon bercerik neng. Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Mata oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan jadi teu nyeri beteung. Kang,
Ari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon gitunya. Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung. Nah meni disadan men ngagoloprak kitu nya Jang. nya tuh kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Hayam. Beri asin. Asin. Nah aya sato asin. Mun kan geuning aya endog hayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 juta. Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teu jujur, jelma nu hitut tuluy nyalahkeun batur. Jalma beleguk, jelma nu nahan hitut mang jam-jam lilana. Jelma nu berwawasan, jelma nu apal iraha kuduna hitut. Jelma nu misterius, jelma nu hitut tapi batur nu nyahoan. Jalma nu sok gugup, jalma nu ujuk-ujuk nahan hitut mun keur hitut. Jalma nu percaya diri, jalma nu yakin yang hitut nah seungit. Jalma nu sadis, jalma nu hitut bari dibekep ku leungeun tuluy dibegepkeun ka irung batur. Jalma nu isinan, jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan. Jalma nu sial, mun hitut keluar jeung bukur-bukurna. Jalma nu strategik, lamun hitut sok bari seuring ngagagak meh nutupan sora hitutna. Jalma nu bodoh, lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jelma nu pedit, lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambean hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batur. Mun jelma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jalma nu sakti, mun hitut bari make tanaga dalem. Jalma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur. Dasar supermarket teh bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka bonusnya kuaci. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara. Ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama Sersan 1. Kumargi tos 7 tahunan. Nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos Sersan 8 lah.
Mana SIM? Milarian manuk pak. Mana SIM? Mohon milarian manuk pak. SIM mana SIM? Mohon pak, milarian manuk. Ah, kutilang kau. Bapak perkutut. Mang Mister sirup, Mang. Mangga kasep, seueuran esna tanah pinte. Ah, biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap, sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari saklitnov, cik kadia. Ya Bu, Abi. Kadia bager, ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh eta ngaran maneh Semari Saklitnov. Oh eta, Semari teh kan singkatan Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari Saklitnov Sabtu Kliwon 7 November Bu. Mang, soto campur hiji mang. Mangga Den. Cing balik atuh mang jualan soto teh. Kala-kala sakedap jang kunaon. Ieu tah tingali aya laleur hejo jeung naon ieu teh. Aduh Gusti kodok buntut, aya kuntung rokok deui. Ari mang kumaha sih? Hong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapenakna kumaha abdi da abdi nu dagang mah. Nini, kadieu geran ini buru atuh Nini. Ya naon Aki, meni jojorowokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini, bibir sumur ngegel kali timba anjeun emberna. Tong ujrut Aki, tadi teh jamu sari rapat Nini dikecemplung ka sumur. Pak Ujang mang ke alim disenatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana naon ge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sip. Sok, Sip. Sareng naon wae tuangna, Sip? Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 na Sip lah. Da sangguna mah teu dietang. Nah, 2000, nah sangguna teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina deh. Sia kanyahoan ayeuna nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh mun hirup jeung narkoba mah Nari Bapak make jeung narkoba sakala. Sumpah Bapak abdi menteu. Eta geuning katinggalin aku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh Tablet turun panas Pak. Nah aku naon? Iya Pak, kopina teu tiis-tiis. Jeruk. Mangga nu pada jeruk Garut ya asli, asak tina tangkana sanes asak karbitan ieu mah dijamin kareueut. Pokona mah kareueut. Tahu. Mangga nu bade tahu Sumedang. Tahu. Dijamin pelem. Jeruk kabita hayang pisan. Ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jang ongkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon tita tadi teu nawar-nawarkeun. Mang, bicara naon, Mang? Tahu rasa jeruk jang. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan,
Ngaran kesenian nu hirup di tatar Sunda teh loba nate nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, so. Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Nah, tarling gitar jeung suling. Nah, Ari Tardan naon coba? Kakarak ngade ngeuy Ari Tardan naonnya singkatan anak laki. Teu apal. Tah, Tardan teh kapanjanganna tina gitar jeung munding edan. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ari kuring mah spesialis gol indah. Kamu kuring spesialis gol penalti, ari didinya naon? Ari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Kalau saya tentara Amerika, waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ku saya sorangan. Wah, saya masih Rambo we. Nah, kamu saya tentara Israel di Palestina. Pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Oke.